Coy, karek beli di kota? Iya nih, Cus. Anjir, ini mah ku gaya amat. Gimana ya? Kalau diam terus di kampung, mau aya kemajuan. Anjir, ku sombong na, ayeuna mah. Tinggali ke kota mah baju gaya, duit loba, Sombong na. aya HP Android. Gelap amat di kampung. Udah sama di kota. Muak amat gua diam di kampung. Kena balik di kota, meli sombong na. Buka tuh saya di kecamatan na. Kayaknya tuh poek. Cus ini saang. Oh dasar sia, yang balik di kota. Biasana, atas balik di kota mah sok loba duit na, Paham. Pulang ke loba duit. Ya. Anjir, kalau bana duit mana toy? Butuh sabaraha. Aja orang nyokot 500. Nokot yang kayak ngaliwat beting. Tengoknya. Nah, Ji. 2, 3, 4, 5. Kajian ya orang, 500. ngan orang titip ayang yang belum hayam. Tenang, toy. Aman, yang belum hayam mah. Aman. Mana tinggal dahar pokoknya. Mantap. Ampun, arapalan ya barudak. Kurang cuma ditilap pula 200 ya. Lumayan aja beli kuota. Si itu selain itu, banget tamu namun di bunga. Samperkan Tas di mana, Cus? Bang namanya bunga. Meni happy pisan ketemu nae. Iya, tas si harap biar teh. Tapi panggil jeung si Otoy, karek-karek di kota. Hari gitu iraha si Otoy balik di lembur. Karena jol pisan, orangnya diberi duit, jeung lewat nge peting. Hari gitu diberi sabaraha ku si Otoy. Bang namanya happy eta banget meni sumringah. Diberi 300.000, lumayan ayalah jeung bakar-bakar mah ya. Anjir. Ku badak amat eta si Otoy merena. Cair. Pantas di kota, jabang ngelewatnya yang jembolem hayam. Buni balaga, kena-kena tas di kota. Biasanya gejong takokak. Oh, atunya, Cus. Mending eta duit tak kaurangkeun wae. Sok urang mah nu balanja, Untung mesti lep 200.000 aja. Aman lah. Oh, nya sok atuh, ada gitu mah. Ya, duit nak. Ya. Orang maksudnya. Ya, nuhun nya. Sok. Lumayan, hanya demi rokok.
Kamana itu si Ajoy Bang Rusus tapi si gan bunga ningali dina aura nama bunga pisan. Assalamualaikum Jang Ajoy. Waalaikumsalam Pak Cukli. Goblok sia teh. Ka aing cukli aing teh geus 2 kali naik haji teh 2 kali ratusan juta aing teh beak duit naik ke haji teh. Ngeuna make haji goblok. Teu sopan teu berakhlak sia mah. Ka aing teh haji aing teh. Uhun. Maaf Pak Haji Cukli. Tah Kami gitu. hilap. Ka aing ngeuna aing teh beak loba naik haji 2 kali teh ratusan juta. Dia jangan kali batur, sing berakhlak mana teh nya. Era tadi dikit mati. Manya gitu cukli teu sopan eta teh. Nuhun, hapunten. Aing teh bebeakan naik haji teh. Kan urang pangbeungharna, maknya disebut haji tuh disebut teu sopan sia. Nuhun atuh Pak Haji, hapunten nya. Oh, mangga sok. Kade ulah di dieu nya. Abi bade tipaeun heula nya. Sok. Ulah di dieu tah. Aing teh mahal jadi haji teh. Goblok dasar jelema teu berakhlak. Ngarugikeun ka aing teh siga kitu teh. Goblok eta karek jadi haji. Sakitu ge mending geus balaga. Kena-kena bolak-balik haji, komo langsung bolak-balik ka neraka. Hirup teh kawas naik digotong sorangan wae, itu teh ngaran haji-haji teh. Iya ya kepentingan gitu kudu dibereskeun poe ayeuna euy. Payahna capek-capek ge jadi RT mah kudu mangkat. Dasar RT riweuh terus. Palingan cek singkatan RT riweuh terus. Masyarakat mah mau apal aing riweuh siga kieu tapi wayahna da kewajiban. Ieu mah kudu bener. Semangat lah ya. Jadi RT mah. Kunaon ari maneh Joy lempang bari amek-amekan teh pararuguh pisan aya naon urang nisak bararingung jeung dararuas euy. Ini siga kitu pisan dari sebagai RT mah. Sok palaur lamun nempo tanda-tanda siga kieu teh. Tuh Pak RT. Biasalah. Pak RT bade ka mana gitu? Hareup biasa RT mah riweuh terus da. Kumaha kewajiban ieu mah wayahna da demi warga jeung negara ieu mah. Doakeun nya sing lancarnya. Siap Pak RT. Yuk siap. Kadeknya hati-hati nya. Abi tipaeun nya Pak RT. Mangga sok. Wilujeng. Si gobelnya nya. Tong sampeurkeun ah. Joy, kemana Joy? Biasa ya. Happy belanjaan ka warung. Diukeula atuh ka dieu Joy. Siga nu bungah pisan Joy. Bugo iya, urang teh titipan duit ku si Encus. Si Encus ti si Otoy. Hari gitu si Otoy di imah. Aya pugo. Pan ini tah balanja ka warung. Si Otoy hayangeun meuli hayam cenah jangke puting ngaliwat. Ya geus atuh, ayeuna mah mending duitna ku urang wae, mending urang nu balanja Joy. Pokona maneh mah nyaho beres we. Atuh. Iya, duitna jang balanja. Saya 200 ya. Kami rusuh hampurannya, ayang modal pugo. Siap. Siap, terima beres kayaknya. Siap. Duh. Lumayan ieu euy. Si Otoy loba ting duitna. Kok aing ayeuna mah rek ditilep. Poe ku aing 100.000 mah. Lumayan pan jeung jajan. Duh. Iya carurikaeun moal ku aing teh bang dibalikeun asin boreg jeung sengek bawang hungkul. Moal meureun aman sigana mah. Duh, jam sabaraha ya? Mana barudak areuh bareteki lah. Tang-tangan bae ah. Bed, di mana? Toy, pas balanja Toy di warung. Kumaha gitu Toy? Ngegerowan tumben. Coba nampo belanja naon bae euy. Yeuh, ditempo iku sorangan. Atuh sing bener bae bed. Mah hanya balanjangan menang sakieu. Titahna ge meuli hayam.
Tibang 100.000 hanya daging ayam. Goblok, abong-abong karak balik di kota sia. Sombong amat. 100 di mana orang mere 500.000 ke si Encus. Teuing atuh, aing nepi naik ka aing tibang 100.000. Berarti teu salah ieu duit ditilep saparo ku si Encus. Kumaha lamun ayeuna urang teangan wae si Encus toy. Lihat tuh, ayo orang teangan wae lah. Duh, toy, lamun kapanggih si Encus ngeunahna teh dikumahakeun ku sia toy. Tuang teke wae lah, teke wae tong tangan ayeuna. Arek di talangan moal ku aing nekena toy. Nikus Ayo sebentar. ya 1, 2, 3, 4, 8.000. 8.000. Terima kasih. Untung ada duit tiis. Itu aja boloho. Bisa dibobodo. Capek aing toy neangan si Encus ka mana deui gitu nanya teh. Tuh toy. Gana si Encus itu toy. Tuh, kok anjing jajan mending ngeunah-ngeunah loba teuing itu toy. Lewat wae geus Ayo, toy. oke gas, oke gas, oke gas. Lewat wae. Mending ngeunah-ngeunah jajan. Ayo sia. Ceh heula euy aya naon ye? Sok ngerewas ye. Terus mana duit 500 yang belanja? Manyangan menang asin boreg gungkul. Tadi teh duit balanja geus dibikeun ka si Ajoy, da ngomongna manehna norek balanja. Urang mah geus bener, Lin. Cus, ayo tuh, orang teangan si Ajoy. Ya geus hayu tuh. Jangan yuk. Ya tuh tah. Sigana dina tubluk ieu ya. Soalnya tadi orang nempel menena ngalias sebelah dia. Kita launan, launan. Belakannya di sini hubungan. Koplok. Aing keur modal ngeunah-ngeunah caliweur sia kadarario. Tai arek keluargeuna ngadadak asup deui, goblok bisa naon deh. Dari mana duit yang belanja? Diberekeun kasih gobed. Bed, dibere sabaraha ku si Ajoy? Ada 200 toy orang euy. Dari mana Joy? Dibere sabaraha ku si Encus? Dibere 300 toy ku si Encus. Karo blog KBG berarti sarwana gitu cara nama narilep duit aing. Kabar. Penyangka barudak gitu ke kami. Ada sugan teh budak balener. Ya aku aing liwat yang belum boreg gungkul barudak. Koplok. Anjing koplok. Biasana entas baik di kota mah. Sakapa deui tah ya.
Kira aku aing ngaliwat yang berembor gungkul barudak. Koplok. Koplok, koplok. Action itu tadi meja. Kita maksudnya Teuing atuh, tapi naik ka aing mah tibang 100.000. Berarti teu salah. Duh kan ulah seuring. Terus mana duit? Belanja. Duit bahan agak meuli hayam jeung